Sampurasun wilujeng tepang dulur anu di lemur katut baraya oge nu di kota. Jadi dina waktos ayeuna wa maneh bade ngadongeng deui nu judulna Ongok Jagong. Kacaritakeun di hiji babakan nu ngaranna babakan Mang Parang handapeun Gunung Dempluk. Aya hiji saung dihuni ku dua makhluk nyaeta Aki Edeng jeung Nini Ici. Tempatna endah pisan jauh ti Pilemburan. Lain eueuh anu ngahuni eta lembur, tapi panghuni babakan teh pararindah pindah ka kota kulantaran cenah tebih ti karamean. Jadi anu nyesa teh ukur Aki Edeng jeung Nini Ici. Dicaturkeun dina waktu harita keur peceklik kulantaran halodo panjang. Aki Edeng jeung Nini Ici keur ngarobrol di pipir hawu. Allahu Akbar nih nyawa hakanin aing ieu kota yang barang hakan. Panes bogo Aki. Orang teh teh ukur peceklik nya hakaneun di mana sia teh? Sugan we atuh sia teh tutunan teh waktu baheula keur 4 jam. Allahu Akbar ieu teh yang hakanin. Sanggeus pukpok maranehna ngobrol duaan, Aki Edeng ngojengkang terus rugap-ragap kana para cek pikirna sugan we aya naon we kahakanan zaman baheula anu poho dituna. Sugan aya gula anu enogan atanapi naon we hakaneun anu bisa dihakan. Tekung silila Aki Edeng cobak cabak gap kana hiji barang anu cek pikirna ieu hakaneun. Alhamdulillah Gusti. Jika nama ieu hakaneun ieu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Terus ku Aki Edeng teh di bedol, pas di bedol satarikna bruk ningang kana beungeut Aki Edeng. Beungeut Aki Edeng camerok jiga bujur katel, tapi teu dipake aral subaha, da bener eta dahareun. Nya eta ongok jagong zaman baheula nu geus kalintang hideungna. Ni ieu alhamdulillah nih. Ieu aya akaneun ieu urang asakan ieu jagong ieu. Syukur geuning Aki ieu. Aya kahakanan heuh atuh urang asakan tadi urang pacalan urang kumah. Jawab Nini Ici bari ngagewang eta jagong nu keur diasongkeun ku Aki Edeng. Terus ku Nini Ici dipecelan, sanggeus dipecelan terus Nini Ici ngumbah kacai sangkan tekot hideung teuing. Kitu bae Aki Edeng. Terus ka pipir hawu mirun seuneu jang ngagolakeun eta jagong. Soalna kulub jagong mah kudu lila. Kata mah ieu mah jagongna geus nahun. Kudu lila kaci da cenah ceuk pikirna Aki Edeng. Sanggeus atuh cai ngagolak terus jagongna terus si Nini marud ka lapang ora. Sok raos senengan baraya ari ongok jagong ku kalapang ora mah. Singkat cerita kurang leuwih jam 7 peutingan eta si kulub jagong teh asak. Bener teh ya Aki Edeng jeung Nini Ici teh rampusna alabatan tina naon. Lumpan baraya keur kaayaan peceklik eueuh dahar-dahareun. Atuh kacaritakeun si kulub jagong eta teh seep teu nyesa sasiki-siki acan. Aki Edeng jeung Nini Ici dugreup kulantaran beuteungna seubeung pisan. Kurang leuwih jam 1 peuting ngawang-ngawang Aki Edeng digeuingkeun. Allahu Akbar. Yuk naon ieu teh karasa beuteung kieu Gusti Nu Maha Agung. Ngan yang
kacai ieu teh Allahu Akbar. Atuh beki teu beki suka teu suka Ki Edeng ngojengkang kacai moal hade cenah ceuk pikirna edek ngarukutuk dina spray kasur. Atuh sanggeus nepina dicai gek Aki Edeng Cingogo ngaheujeun bari gegerenengan nembangkeun lagu perjuangan jeung doa di Rhoma Irama. Singkat cerita Aki Edeng beres terus kukumbah ombeh geleyeng deui weh kapang sarean. Aki Edeng jeung Nini Ici sarena teh tibra kacida para wargi nepi ka anjog waktu isuk-isuk. Aki Edeng permios kulantaran ayeuna mah cenah geus boga tanaga edek neangan sulu ka sawah bari tunggulah tingali sugan we aya naon di sawah. Euy aing teh na geus boga tanaga ieu ayeuna mah dek ka sawah ieu dek ngalasulu ayeuna mah. Oh jik atuh si Aki dek ngalasulu mah geus bubu itu para teh geus kosong si Aki itu geus behak. Atuh geleuyeung Aki eme indit ka sawah. Sedengkeun Nini Ici ngelek parabot kotor kacai. Sanggeus nepina dicai, Nini Ici rurat teret ka balong ka kolong galadag. Pas ret di kolong galadag teh aya-ayakan. Oh meureun baraya maklum Nini jeung aki-aki urut nyair teh sok pararoho atuh pleng we meureunan di kolong galadag. Terus ancrub Nini Ici ka kolong galadag maksudna rek metot eta ayakan. Pas dibatot bunga gumira anu taya papadana. Jadi dina jero ayakan teh aya jagong anu kalintang lobana. Cuk pikir Nini Ici kabenaran ya si Aki ngeman jagong di kolong galadag ya kurang pasak deui ieu. Kacaturkeun waktu geus nyeredet beurang para wargi geus jam 8 leuwihan. Si Aki rugah rigeuh mawa suluh anu lobana kur 8 siki. Sanggeus nepi di golodog dapur imah atubruk suluh ku si Aki dibalangkeun. Koloyor si Aki bari nyekelan beteung anu lapar mukakeun panto imahna. Luak liuk rurat reret si Nini nyampak eueuh di imah. Pas ret kana hawu aya panci nagen. Atuh pas ku si Aki dibuka, Allahu Akbar. Alhamdulillah Gusti aya jagong deui sini nih menang jagong di mana ya. Gusti syukur ya mana beteung teh keur lapar ya. atuh gap si Aki kana piring gap oge kana entong rampus pisan si Aki teh nepi ka seep 2 piringna. Atuh telila si Nini Jol si Aki Edeng nuker ngusapan beteung nyarita ka Nini Ici. Nuhun ni oi sia menang di jagong di mana aing kot kemerkaan kieu. Ai pan maneh meureun Aki anu ngeueum jagong di kolong galadag ku aing teh diasakan deui Aki. Aki Edeng bingung pikirana pajuriwet dak manehna teu rumasa ngeueuman jagong di kolong galadag. Aki Edeng ngalamun rada tarik. Pas dina tarik-tarikna ngalamun Aki Edeng inget jam 1 peuting manehna nguliat beteung ngising kacai. Jadi palawargi ti sape kajantenan eta ayeuna mah Aki Edeng teh cadu cenah kacaduna kudu ngadahar deui ongok jagong. Maklum atuh meureunan aki-aki untuk oge teu boga nya palawargi. Jadi ngadahar jagongna teh mung ala kadar di gelongan. Hah, geuleuh nya palawargi. Cekapkeun wae dongeng ti uwa maneh mugi tiasa ngahibur. Atuh kanggo kritik dan sarana kanggo dongeng uwa maneh ditulis di kolom komentar. Kanggo kamajengan akun anu langkung sae. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.